Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco. Dina danget ayeuna urang neraskeun hanca dongeng nu kasep ngaraja dewek bagian katilu. Ieu anu nganggitna nyaeta Ki Masram. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kuring aku tapi anjeun ulah nyalahkeun teuing ka kuring. Meureun anjeun oge sadar ari soal cinta mah teu beunang dipaksa ngan ukur akuan anjeun wungkul. Ayeuna pek tanya diri Maryam, nah nya Maryam teh bogoheun ka anjeun. Kuring daek ngalayanan pedah wae Maryam bogoheun ka kuring. Anjeun salah pansenik, anjeun geus cau Ambon di korangan. Da Maryam nama teu mikir-mikir dina perkara ieu mah. Anjeun ulah nafsu teuing kitu pansenik, cing sadar cinta mah teu bisa kupaksaan. Ase Parman akhirna mah manehna oge jadi nafsu atuh pansenik meuni kakarot teu ngeunah boga rasa dilawan ku sobat. Parman petom maneh wani ngalawan sidik salah kalah sesengor kurang ajar sia. Tuan sabar tuan, sing emut atuh, tos ulah riributan isin kuno sanes. Maryam beuki hariwangeun pisan. Mane oge saruana Maryam rupa kawas nya lungguh, bener bager, tapi kalakuan teu beda ti ungkluk, lenger, abong kanu kasep daek wae nya. Pansenik harita nyeuksekan Maryam. Anjeun ulah nyarekan Maryam sabab Maryam mah teu bisa disalahkeun. Maryam teu bogoheun ka anjeun ngan anjeun ambon sorangan. Ase Parman bari nyakelan Maryam ari Maryam bat kalah terus nangkep atuh puguh pansenik beuki ambekeun komo ieu nempo Maryam nanangkep ase Parman. Parman maneh lain antepen ayeuna mah hayu urang kaluar urang bereskeun ieu persoalan. Maneh ulah asa-asa pedah ka sobat da sobat ge baheula ayeuna mah geus jadi musuh. Hayu buru-buru na maneh teh sieun lain sieun nik ngan teu pihadeun we ari urang kudu riributan mah. Kahayang mah geus we perkara ieu tong dipake urusan, tapi anjeun kudu sadar cinta teh teu beunang dipaksa. Ase Parman manehna ge lain sieun ngan ngarasa hariwang sabab bari jeung menang ge ari ngalawan Walanda mah kudu wae ripuh di akhirna. Komo ieu pansenik anak kolonel company. Tong loba alesan maneh wani berbuat kudu wani kana tanggung jawabna. Ayeuna tong nempo dewek urus sobat tapi kudu dianggap musuh gerot. Dikitukeun mah ase Parman kapaksa nurut rek ngalayanan bari sanajan diulah-ulah ku Maryam oge manehna geus teu beunang dihalangan. Ari sabab manehna era lamun teu nyumponan pangajak pansenik teh. Koloyong ase Parman kaluar nuturkeun pansenik, nah atuh kakara oge rek turun ka golodog. Ari cebet teh pansenik nenggel kana beungeutna solontod. Ase Parman nyolontod. Acan oge manehna bisa pasang kuda-kuda pansenik geus miheulaan narajang. Cebet cebet pereupna ngahanca beungeut jeung beuteung ase Parman. Puguh ase Parman ripuheun ari sabab manehna teu pisan dibere kasempetan pikeun neangan awahan. Ari pansenik gelutna teh make cara boksen suku dijingkrak aceleng-acelengan bereup cuscos dipake nyerang jeung ngabongohan. Kulantaran rek undur teu bisa ase Parman nyebrut nubruk pansenik mata kitu oge ase Parman geus apal yen ngalawanan boksen mah kudu dirapetan. Harita oge pansenik teu bisa nenggel deui karawak leungeunna ditewak ku ase Parman kap ditungkup terus dikunci. Atuh puguh pansenik teu bisa obah jebrod ku ase Parman dipeupuh puhu ceulina. Solontod pansenik nyolontod meh wae manehna robuh nangkuban gancang manehna pasang deui panon nu hejo teh molotot meuni hurung kawas panon meong. Ari beungeut burahai kawas besi asak meuleum ari ase Parman mah
tenang pisan dumeh wae manehna geus nguntup bakal unggul. Da memang ari Asep Parman mah teu bolostrong teuing, manehna menang 2 tahun guguru di Garut, beunang disebutkeun ari keur ngajaga diri mah cukup. Sabenerna mah pan Senik ge geus nyaho kana kabisa Asep Parman teh. Manehna sering nempo lamun Asep Parman keur gelut jeung musuhna kungsi ngarubuhkeun genap jelema. Ku eta pisan pan Senik gede kasieun ari harita mah wani soteh bubuhan ka jurung ku nafsu dumeh teu ngeunah bebene dipusti-pusti teh dioconan sobatna. Kitu deui Asep Parman manehna geus lat poho kana nanaon, sanajan nyaho pan Senik anak kolonel kompeni oge manehna teu sieun teu serab. Kawan tu geus teu tahan ngabendung nafsu nahan amarah nu ngalentab manasan sakujur awak. Komo ieu manehna geus ditenggel di bongohan, hatena teu sugema lamun teu bisa nyiksa pan Senik teh. Ceuk pikirna oge, urusan mah kari kumaha engke, nu penting ngawarah heula pan Senik musuhna. Pan Senik aceleng-acelengan bari pereup dikaharepkeun dipake ngeupanan, jeleng ngenca, jeleng ngatuhu. Bet kawas kuda keur kumincir ari Asep Parman mah teu loba gerak, manehna ngan ukur ngarobah kuda-kuda nuturkeun gerak pan Senik. Hiuk pereup kenca pan Senik dihembatkeun, tapi ku Asep Parman diantep sabab nyaho eta mah ngan ukur eupan wungkul. Da nya we atuh neunggelna teh teu daek kebat. Hiuk pereup katuhu tarikna kakara Asep Parman obah awaknya ngigir. Hiuk lengan pan Senik ditewak, beri sekaligus si kunangahakan gado pan Senik. Denghuak pan Senik ngadanghuak, tapi ku Asep Parman tadi antep kesit pisan awak pan Senik ditewak pelebah cangkengna. Geus kitu juralit pan Senik ngajuralit dibantingkeun ka hareup ku Asep Parman. Pluk hak adah pan Senik ngarahuh rubuh, datang nang karak bengkang awak asa pasiksa. Sahanteuna dibantingkeun ku tanaga nu cukup mokaha, sakitu ge untung keneh sirahna teu kana batu. Gancang manehna ngorejat rek hudang, tapi samemeh bisa nangtung di suku Asep Parman geus miheulaan ngalayang kana gadona. Trok bro deui pan Senik nambru, tina sungutna kaluar getih, gado karasa remuk. Tapi ari nafsu mah angot kalah beuki ngagedur lir seuneu durukan. Bongan anjeun pan Senik teu bisa dibawa sabar. Ayo udang, lain jago boksan anjeun teh, ceuk Asep Parman bari nulak cangkeng hareupeun pan Senik. Korejat pan Senik hudang manehna geus teu loba peta deui kulantaran nafsu teh. Jul sebrut wae narajang pereup bubak babuk ngeunggeuleusakeunana ari Asep Parman mah ngan ukur nyerengeh nempo pan Senik kitu teh. Lep dongko cebrot beuteung pan Senik dipeupuh. Rengkog pan Senik ngarengkog keur kitu ku Asep Parman dipindo gadona. Trak aduh pan Senik ngoceak, horeng huntuna punglak 2 atuh getih ngocor beuki loba nepikeun bajuna nu bodas teh lobah jadi beureum kabeh. Pan Senik undur ngajauhan musuhna geus teu untupan ngalawan, tapi nafsu tetep ngagedur, amarah tetep ngalentab. Oroh kaya kawanina geus leungit antukna jadi nekad rek bebeja ka bapana. Parman tewek rumah saelek ku maneh, tapi awas maneh ulah ngeunah-ngeunah ari sabab bapa dewek tangtu moal sukhaeun, pasti kana ambekna teh dagoan we ku maneh Parman. Halusnya make jeung rek mamawa kolot sagala. Asep Parman ari hatena mah ngaranjug sabab ngarasa hariwang. Ingat Parman, teu memete poe ieu nepi ka patagat nyawa urang. Urang lain sobat deui, tapi musuh nu kudu dibereskeun nyawana. Hati-hati Parman, nyawa maneh ku dewek bakal diala. Pan Senik ngancam geus kitu mah berebat manehna lompat ninggalkeun Asep Parman, maksud rek terus balik rek maradu ka bapana nu pangkat kolonel teh. Sakedapan mah Asep Parman ngahulang bingung ari sabab ku pikirna geus kabayangkeun naon akibatna mun bapa Pan Senik nepi ka milu ulu biung kana perkara eta, geus tangtu kana ribuhna teh. Dilawan lain lawanan, tapi sifat Asep Parman geus katerapan rasa angkuh, puguh ge sifatna ngaraja dewek. Kari kumaha engke manehna moal rek ngejat sanajan pangkat kolonel oge ku manehna rek dising hareupan.
Maryam sorangan nu gede ka hariwang mahariwang sieun Asep Parman cilaka atawa digiring ka panjara. Hate dugdag awak ngeleper manehna oge sieun kabawud kababawa. Kang Parman, kumaha atuh Kang? Abdi mah hariwang. Sing tenang we Mar, keun akang tanggung jawab kana sagalana. Kajen teuing jenderal ku akang mah dilawan. Asep Parman teneng ludeng semunu eueuh kasieun. Kumaha Kang, upami akang dihukum ku Walanda? Ari abdi kumaha atuh Kang? Maryam ngalimbah hariwangeun. Tenang, da Maryam mah moal naon, paling oge akang nu ditewakna. Keun bae da akang ge teu sieun, sing tenang we, ayeuna akang rek wangsul. Asep Parman ngagedekeun hate Maryam teu lila ti harita. Asep Parman pamitan dijajabkeun ku Maryam nepi kaburuan dianter ku paneuteub nu pinuh ku kadeudeuh. Kang Parman, abdi mah hariwang, sok sieun akang ka panjara. Duh Kang Parman, sanaos akang aya di mana oge, abdi mah moal galider. Abdi tetep mika cinta ka akang, kitu cek garentes hate Maryam. Asep Parman terus balik ka imahna papakean darisek jeung kalalotor sedang kesang luut leet maseuhan awakna. Puguh Bapa Rukmana kagetkeun pisan pok wae nanya, "Di mana Sep? Waya kieu kakara balik jeung eta kunaon pakean maneh kalalotor kitu?" "Ulin we atuh Pak." Na teu meunang ulin Asep teh, tembal Asep Parman ka bapana beuki wani wae mun ditanya atawa digeunggeureurkeun nembalna teh bari jeung sesentak sagala. "Lain kitu Asep, Bapa ge lain nyarek ulin, ngan Asep kudu boga pikiran keur naon ari ulin teu puguh mah. Da moal aya gunana, jeung kudu aya waktuna we batur ge ulin mah tara unggal poe kawas Asep, jeung ulah wani teuing ka Bapa teh. Da sagorengna ge Bapa teh Bapa Asep, pepeuriheun kawas batur ka Bapa teh hormat. Atuh nurut-nurut Asep teh, bungah meureun Bapa teh." Parukmana nyaritana semu ngageuri hate beuki nyeri wae ku adat jeung sifat-sifat nu jadi anak kitu teh. Tapi Bapa Rukmana teu wani keras da puguh Asep Parman sok terus ngamuk sagala dibebet-bebetkeun. "Wah Bapa mah geus teu perlu mamatahan. Da Asep teh geus dewasa, lain budak bolon model baheula. Mun kieu mah Bapa teh teu nyaah. Akuan we ka Asep teh anak, tapi mana buktina ka nyaahna?" tempas Asep Parman. "Ari Bapa kudu kumaha? Be, nepi ka kieu nanya Asep teh. Ka nyaah jeung kadeudeuh Bapa ka Asep keur orok beureum nepi ka ayeuna. Dileungitkeun pisan, ulah kitu Asep. Da eta teh matak doraka. Ari nu doraka ti kolot teh geuning, loba kabejakeun." "Naon make jeung doraka sagala? Teu Asep mah, teu sieun ku doraka. Geus Bapa mah cicing-cicing, tong mikiran teuing diri Asep. Da Asep oge ngarti, geus dewasa, geus boga pikiran." Keur kitu torojol Ibu Hasanah kaharep nyamperkeun ret neuteup kanu jadi anak. Hate ngahlas beuteung nyangka anak jadi sarupa kitu. Boro tadina dipusti-pusti, dipuja-puja. Sugan anak jadi jelema nu luhur budi loba pangarti. Ari ayeuna bet kitu kajadianana. "Ulah kitu Sep kakolot mah. Cing atuh euy pan Asep teh geus dewasa. Tapi naha bet kitu kalakuan." Ibu Hasanah mairan barigek diuk gigireun Bapa Rukmana. "Ibu deui make pipilueun, cicing we tong newo-newo kana kahayang Asep. Da Asep geus embung dicarek-carek sanajan ku ibu jeung ku Bapa oge." "Asep ulah nyarita kitu anak king, eta teh mata kawalat." "Asep kunaon atuh Asep teh jadi sarupa kieu?" Ibu Hasanah tina ku ngarasa nyeri segeruk wae cerik cipanon murubut geus teu katahan. "Keun wae Asep mah rek jadi kitu rek jadi kieu oge, sabab Asep geus dewasa, geus bisa mawa awak sorangan. Sanajan Asep cilaka oge, Asep mau rek minta tulung ka Bapa jeung ka Ibu.
Asep Parman bari gek diuk suku diangkat ditumpangkeun dina luhur meja. Indung bapa mah meh kadupak irung oge teu ieuh dipirosea. Atuh mireungeuh kitu mah Ibu Hasanah jeung Bapa Rukmana beuki ngahlas wae hatena teh, tapi teu bisa kumaha. Da teu pihadeun ari budak geus dewasa kudu disiksa kawas budak mah. Asep, pantas eta ngomong kitu ka kolot teh. Be nyaan geus rada gelo merenya maneh teh. Paduli da nya Asep teh geus dewasa, kurang pantas ari diutuh eta di papatahan keneh ku bapa mah. Geus cari ricing we tong pipilueun keur lieur ieu Asep teh. Dia oge tas nyiksa si Pansenik. Cicing tong loba omong. Geus embung lah dicaritaan ku kolot teh. Asep Parman bari neunggel meja edas we ka indung bapa teh batak doraka kawalat. Mamatahan sote bapa mah karunya da Asep teh aya dina salah. Geura eta gelut jeung Pansenik teh nanaonan. Nah moal sieun namun bapana datang ka dieu. Nah naon atuh eta teh nu diperebutkeun anak. Biasa we awewe tadi si Pansenik disiksa nepi ka setengah modar. Keun antep sina bebeja ka bapana. Hayang nyaho daekeun ka dieu henteu. Mun ka dieu mah sakalian dipodaran jeung bapana. Cek Asep Parman. Asep cing eling anaking itu mah walanda lain lawan-lawaneun urang. Jeung kunaon atuh maneh teh bedegong-bedegong teuing. Apan ti bareto oge ku bapa geus dibejaan ulah nyoba teuing jeung Pansenik. Da eta atuh maneh mah mawa karep sorangan. Geus kieu geura kumaha kolot keneh nu riweuhna mah. Nah hamake jeung riweuh sagala. Cicing wae bapa mah tong pipilueun. Keur naon barena oge pipilueun kana urusan anak. Geus dewasa Asep teh Pak, tong hariwang teuing. Ih ari kolot mah sahanteuna atuh Sep. Da ka anak piraku deui eueuh carekna mah. Jeung dalai nyare keur nyilakakeun. Asep beuteu sangka teuing geuning Asep teh jadi sarupa kieu. Nah Asep teh teu nyaah ka ibu jeung ka bapa. Ibu Hasanah mairan. Gandeng Bu, nangucomang wae. Cicing we atuh kumaha Asep. Teu indung teu bapa. Saha wae nu ngahalangan kana karep Asep. Ku Asep disiksa. Asep Parman ka kolot geus kumawani kitu pedengkreng nulak cangkeng. Kolot geus teu diajenan pisan. Demi harita keur meujeuhna hoghag kitu teh di luar kadenge sora mobil ngagerung cekit kadenge di rem. Reg eureun diburuan imah Bapa Rukmana atuh Asep Parman ngaranjug rewas ka bina-bina. Gura giru manehna nempot tina janela bari hate ratug deg-degan gede ka hariwang. Maklum nu boga dosa teu bisa tenang. Ari breh teh gabag manehna ngagebeg sabab jelas teu salah panenjona yen mobil nu eureun teh mobil Tuan Panhoten. Nyaeta bapana Pansenik teh malah ketempo Tuan Panhoten turun kaluar dina cangkengna nyolegreng pestol. Harita teh Panhoten teu sorangan tapi diiring ku anak buahna nu lobana opatan. Maksud tujuan taya lian iwal tirek newak Asep Parman tina alesan peda Asep Parman geus nyiksa Pansenik nepi karipuh. Maklum soldadu walana teh sok sawenang-wenang komo ieu aya pasal matak. Datangna ge teu sirikna rek didobrak we panto imah batur ge. Dor. Ai kemaltanan buka imah teh ieu. Aya sema sok buru-buru buka. Inlander pedomes. Ceuk Panhoten teu sabar ari Asep Parman masih keneh ngajanteng geumpeur komo Bapa Rukmana jeung Ibu Hasanah mah mani ngadeg-deg teu puguh rasa. Saha Asep? Bapana si Senik Pak. Tembal Asep Parman bari rutret beungeut ecei beureum tadina sieun teh malik jadi ambek hate ngagedur amarah ngalentab. Kagok asong ceuk pikirna tibatan kudu sangsara di panjara kajen ngalawan. Harita Asep Parman geus nekad. Manehna geus teu nempo kana pangkat kajen jenderal ceuk hatena rek dilawan di sing hareupan. Tah Sep, ieu teh gara-gara maneh. Geura ayeuna rek kumaha? Ibu Hasanah hariwangeun pisan beungeut robah jadi sepak pias. Wah, cicing we ibu mah pipilueun teuing. Da ibu jeung bapa mah moal ka babawa. Ieu mah urusan Asep pribadi.
Risikona oge ditanggung ku diri Asep sorangan. Asep Parman bari molotot ka indung bapana. Saantena Asep, indung bapa mah teu bisa dipisahkeun tina urusan anakna. Asep cilaka, tangtu bapa oge milu susah. Ari paribasa hana caraka data sawala, anakna cilaka, bapana oge kababawa. Ieu komo salah di diri maneh. Bisa kumahaeun teuing ngamukna Bapa Vansenik. Asep, nah atuh maneh teh nyiksa teuing kana batin nu jadi kolot teh. Ceuk Bapa Rukmana bari ngalimba. Cicing cek abdi ge cicing, na bapa teh pipilueun teuing. Barina oge abdi mah moarek nyerah masrahkeun awak kasipan huteun. Sanajan bener soldadu pangkat kolonel oge, ku Asep moarek diambean. Hayang nyaho naon cenah kabisana anjing-anjing Walanda teh. Asep Parman bari ret kana bedog nu ngagantung dina bilik gigireunana manehna geus nekat rek ngalawan sanajan dihalangan ku indung bapana oge. Asep Parman keukeuh mawa karep sorangan niatna oge kajen paeh jadi babatang tibatan kudu serah ka Walanda mah. Ari moal serah diri teh kumaha Sep? Da itu mah tentara lain lawaneun tur marawa bedil. Nah Asep teh teu lebar ku awak. Cing sakali mah nurut ka ibu. Ayeuna geus cicing geura tarimakeun kasalahan Asep. Ame hampang hukumanana. Ari ngalawan mah moal untupan. Sanajan meunang ge akhirna tangtu Asep jadi buronan. Asep. Nah Asep teh teu karunya ka ibu. Ibu Hasanah bari segruk cerik gabrug ngarontok ka Bapak Rukmana. Nah ngomong wae ibu teh. Alik nyingkir. Bisi Asep kalepasan, ceuk Asep Parman bari nyurungkeun indung bapana atuh bro duanana namro. Ku Asep Parman geus teu direret ku sabelah mata, dasar anu keur koleng poekeun indung. Bapak ge geus teu dianggap omongna. Duh Asep ulah kitu Sep. Asep teu sangka maneh teh bet jadi kieu. Na kunaon atuh Asep teh? Apana halangan apana ulah sina ngalawan. Aduh, tobat teuing Sep. Ibu Hasanah akhirna ngarumpuyuk les wae kapiuhan, geus teu inget di bumi alam. Sep, ulah ngalawan Sep. Da Sep teh salah. Cing atuh nurut sakali mah ka kolot teh. Ulah kitu teuing Sep. Bisi Asep ti deuha. Ceuk Bapak Rukmana. Benar anak bedegong oge ari hariwang mah tetep aya abong sifat nu jadi kolot ka anak mah sanajan kumaha oge tetep wae nyaah. Ngajada oge kolot mah tong pipilueun mun bener rek nyaah oge meureun mantuan ieu mah kalah nitah nyerah geus gandeng. Asep Parman bari ngarawel bedog nu ngagantung dina bilik gidig ka hareup rek mapag panhoten. Atuh puguh Bapak Rukmana hariwangeun gancang Asep Parman di jewang tapi sabalikna tibatan daek dipegat mah Asep Parman kalah malik ambek jebrod sikuna dibebukeun kana gado Bapak Rukmana. Dayagdag Bapak Rukmana ngadayagdag bro deui namro. Hiuk bedogna dihembatkeun plak kana tak-tak Bapak Rukmana. Ngan untung Asep Parman teu kaburu mesat bedogna. Jadi waktu dibebukeun ka bapana teh masih keneh dibungkus ku sarangkana. Atuh teu matak bahaya teu rahet teu naon ukur ngarasa nyeri wungkul. Cicing Pak, tong pipilueun bisi Asep kalepasan. Keun tong ngahalangan. Da Asep teh geus dewasa, geus bisa mawa awak. Ceuk Asep Parman deui. Ari Bapak Rukmana mani ngadeg-deg nafsu nama puguh ngagedur ngan ras inget yen Asep Parman teh anakna teu pihadeun kudu riributan jeung anak sorangan. Akhirna mah Bapak Rukmana ngamangsa bodokeun karep teuing rek modal rek cilaka oge da bongana sorangan. Kitu ceuk geurentes hate Bapak Rukmana anu harita keneh terus ka tukang ngabejaan Mang Sogot. Sedang nu di luar geus teu sabar ngadaguan panto dibuka. Gedor deui panhoten gegedor dibarengan ku anak buahna nu gogorowokan. Keur kitu kurunyung Mang Sogot nyamperkeun manehna jol ti pipir sigana wae jurungan Bapak Rukmana sangka nalingakeun ngajaga kaselamatan Asep Parman anakna. Tadina mah Mang Sogot oge teu sanggupeun maklum kudu nying hareupan Walanda tapi ku Bapak Rukmana dipaksa nu akhirna Mang Sogot teu bisa ngahulag kana parentah Bapak Rukmana nu jadi dununganana. Hei, kamu siapa orang?
Ceuk panhutan bari malik melotot ka Mang Sogot. Waktosna kabujang sae pamiarsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.